geningan kieu bahasa sepuh mah. Ujang nyai lamun ke anjeun manggih buah anu buruk teu kudu diaha omat eta buah, teu kudu dipetik eta buah, antep we engke ge bakal murang sorangan. Tah dina kahirupan oge kitu. Di mana aya jalma anu ngewak ka urang, aya jalma anu goreng hatena ka urang, busuk hatena ka urang, antep tong dilayanan, antep tong saruakna ulah disanghareupan ku urang. Isuk minggu ge bakal capein sorangan, bakal jatuh dengan sendirinya. Maka fokus bikin urang dina kahirupan, sing lempeng ibadah, sing husuk ibadah, teangan ilmu anu manfaat, amalkeun ilmu nu aya, urusan batur gewak jeung goreng ka urang mah sanggakeun ka Allah tong jadi pikiran urang. Jongjon tah urang ngajalani kahirupan lamun urang mah kitu. Hirup mah moal jauh tina piomongan batur. Hade diomongkeun hadena, goreng diomongkeun gorengna. Teu nanaon, najan hirup keur susah, ulah nepi ka poho kana ibadah. Najan ekonomi keripu, ulah nepi ka loba ngeluh. Panceg diri dina lampah, sangkan lengkah mawa berkah. Eling-eling dulur kami, ibadah ulah campole, perang peting ulah wale, bisina keburu pae. Sebab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, manta kudu ati-ati ka ibadah sing dumati. Jadi kieu nya ari ngaranna jeung babaturan mah urang teh kudu silih belaan, silih tulungan. Kudu sapapait sama manis, sabobot sapihanean, sareurek saigal kitu tah. Bener atuh kudu kitu jeung babaturan mah nya. Ulah jeung babaturan teh mah silih hewaan, silih omongkeun, ulah jeung babaturan kudu akur. Kade ieu mah ngingetan omat. Ulah adigung, ulah sombong, ulah nganyerikeun batur. Ulah asa aing pangjagona, ulah asa aing pangbogana. Kudu inget kana perwadaksi, ulah mohokeun, ulah hianat. Kade kudu bisa ngajaga ucap laku lampah, ulah nganyerikeun hate. Ku nyeri hate mah bisa maehkeun ku cara teu katingali, ku cara teu karasa. Lain gunung lamun eueuh tanjakan, lain laut lamun eueuh ombakan, jeung lain hirup lamun eueuh cobaan. Dina kasusah pasti aya kabarokahan, dina ujian akhirna bakal aya kabagjaan. Nalika syukur pasti aya jalan keluar. Sadaya rencana barengan ku doa sareng ikhtiar, mugia cita-cita sing enggal jadi kenyataan. Saawon-awona nu janten rayi sareng raka, eta teh tetep sadarah sadaging. Sahina-hinana anu janten rayi sareng raka, keukeuh keluarga anu pangcaketna. Sajahat-jahatna rayi sareng raka, tetep dikandung tina kandungan anu sami. Ulah sok ningali kagorengan adi, ulah sok ningali kagorengan lanceuk, nepi ka sok paroho kahadeanana.